ku kangjeng Nabi cedak ku kiai atuh aing mah neuleun teu dikira-kira bae aya nu tungkul bae neuleudi ka jam aya tah kitulah ke urang ngadogekeun wali insyaallah ke minggu hareup kos kumaha si wali mana sih nu diangkat jadi wali urang bisa henteu jadi wali ke kukula insyaallah dicaritakeun minggu hareup mun urang cenah bisa henteu mun hayang jadi wali bisa kumaha carana engke minggu hareup dicaritakeun bisi hayang jadi wali engke minggu hareup dicaritakeun kuari mah pokona mah siap-siap tasbih mawa 10 maksudnya udah dipakai hiji 9 jual coba nu mana wali profilnya nu mana saha urang bisa tahan jadi wali engke insyaallah urang dicaritakeun Tuhan saya geus sering etakeun wali-wali sangat tapi urang teu bosen-bosen nyaritakeun wali mah naon sebabna sebab urangna lain wali jadi hayang ngadengekeun eta aya kos kumaha jeung urang mah urang dibere resep teh kanu model ka karomah resep kos kangjeng Nabi mukjizat resep kangjeng Nabi mantas perang maju ku kangjeng Nabi teh kalaparan panjelema kabeh sahabat kalaparan aya 300 sahabat lapar cek kangjeng Nabi coba aya naon karang-karangna urutan boga seutak seutik dikumpulkeun urut roti korma kacang kabeh dikumpulkeun di sorban kangjeng baris cek kangjeng Nabi baris diberean ku kangjeng Nabi tah beres 300 jelema nyesa keneh Masya Allah pada lain lalagaan haju eueuh cai cak kanjeng Nabi cai urut teh eueuh coba dianggan cai urut padahal teu kitu ge bisa kan kanjeng Nabi aya teko diurut setik dan celupkeun leugeun kanjeng Nabi angkat mancar diramu kanjeng sahabat mararandi ondur minum segala macam kanjeng Nabi na kieu bae mun Haji Pendi bisa kitu jualan nya na itu jualan cai nya na eta gara-gara mukjizat eta ya Allah wah Masya Allah kari gitulah tayeur kitab nu ku urang dibaca kitab wali nya nama ulah ditekadkeun maot hirup nyana hadir mentak kiai nusuk maca kitab bajunya lah gunakeun hartina aji kuali na disumpahan kitab aing salah-salahkeun sia teu daraekeun jelema ngaji kudu ada tak lainnya nanan wali nyumpahan tah wali nyana hadir urang maca kitab Sapinah Syekh Nawawi hadir dispugun bogana Salim Sumet dekeun ku Syekh Nawawi kiai macana teu beres sakira aya hartina kunaon maca Sapinah ngajakan ka Golkar wah mulai Syekh Nawawi da teu hadir geus kulantaran teu hadir teu ngeunaheun kadengeun nyana-nyana di mushola ngocoprak bae jelema-jelema di imah masing-masing kuna teu nyambung sebab hatena nyana teh teu akur da eta hayang ngakurkeun hate urang jeung hate wali teh hese sebab urang hayang dihormat lah hayang disasalamanan lah hayang diagung-agung lah hayang dibere asal sasalaman teu mere duit bae haju bae sia goblok amat sih ngaji saminggu sakali we kitu dek mere-mere acan ngomong botol cak murid teu betah mah ngaji tuh kan komo ka dusugi aja mental dusugi eta lain dusugihna
teu daek mere tapi wali tah anu ngajauhannya tuh kos gitulah ilmu kawalian kos kulai kula kabari berangkat ke Pekalongan ka Habib Lutfi boga undangan khusus artinya perkumpulan ahli-ahli thariqah sadunya di Turki hadir di mana gitu Amerika tuh halal hadir apa sih ente mau hadir kan itu bisa tuh pan atuh pan surat panggilan anak kudu diangsongkeun ieu cenah kula mah teu boga surat ge deuk hadir bae ditembak sia tah hadir kula ka ditu kadulah hadir sakeudeung ngobrol yes ngobrol beres lah ngobrol cerita balik nyanang bebeja kita zarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ulah henteu ceuk teh takos kitu mah kudu paham Syekh Maulana Hasanuddin datang ka nyana dah seakan-akan deuk haul ceuk biasana pan kula sok ngider endeu kula ge can kaburu. Nah, jadi bebeja sama Maulana Hasanuddin, can bebeja, can teh ada kaul can bebeja. Wali kos sekarang itu wali untuk langsung balik di Pekalongan malam Jumat, langsung tas Jumat berangkat dari itu ke Banten Zara. Juga panggil Hasanuddin aya di situ. Malam main milu segala Hasanuddin ya, nggak sambalaya. Kos gitulah cerita di alam-alam nu kos sekarang itu urang geus tinggal cintakeun ka hiji ka Allah anu selalu mele anugerah ka umatna dua ka Kangjeng Nabi sebagai rasulna tilu ka para wali-wali Allah anu selalu hubungan jeung Allah Kangjeng Nabi teh aya pengganti lah kan ya nama bahasana make isyarah gitu ke minggu hareup teu kudu bebeja ka sasaha teu kudu ulah ngajakan batur ulah boro-boro ngajak batur sorangan ge ieu urang nyaho di aku nyaho teu kuali nu urang hayang di aku geus teu kudu bebeja ka batur teu kudu mun ditanya sia di ka mana aing ka dieu ka Cilongok neuk naon neuk ka pasti teu bebeja entah aing teu meraeun ku kiai teu meraeun bebeja pantak kiai kitu amat maksudna meureun abeh teu pati jahat teuing daharna meureun tah urang we geus maksud tak geus teu kudu bebeja teu kudu ka sasaha urang we hayang di aku ku Tuhan Syekh gitu kayak nyana neulekeun Tuhan Syekh kan neulekeun Tuhan Syekh wah mandi di mana tuh budak teh woi teu boga ongkos bangunan teh budak teh nyahoeun nyana gitu teu boga ongkos teh nyahoeun loba nu aneh ongkos teu boga ieu hayang ka Cilongok jol we waalaikumsalam sudah ke mana ka Cilongok ieu tah saha coba eta gerak saha loba eta nu kitu nu deket Cilongok teu boga duit tapi anu mere loba nu loba jasa mah nu boga duit tapi tidak mere loba jasa mah loba mah ya Allah ya Rabbi kos gitulah seputar carita keanehan teu kudu zaman baheula zaman kuari ge mun kukula dicaritakeun loba zaman kuari tah carita haul-haul nu kamari ge loba jasa nu araraneh loba jasa ngimpi urang jauh langsung nyana berangkat ka dieu ngimpi teu nyahoeun di dieu aya haul boh paigan sakieu ngimpi teu beunang henteu dina impian teh tah jadi loba anu araraneh batur manu dijararau ararimpi Bismillahirrahmanirrahim wa yughrabulan dan buah
geribun sapa wong kang geribun sapa wong kang gerib kang bara min baladi zina saking negara zina ila gairi baladihi maring lian nagarana zina fa in lamun balik ya garib ila baladihi maring nagarane garib munya magadan gaya garib fil asahing dalam mungguh kaul asah wala tugarabal maratu adalan dan buang sapa wong wadon wadah lade kemar apil asahing dalam mungguh kaul asah bal mazaujina Umar min balik tasumartan salakina Umar min atawa mahrame walau bi ujratin lan sanajanan ya mahram ikut tetep kalawar Fainim tanah magalamun narimanya gaya menzukir nu mawa kita manyoret anu teu mawa kita mangan engkos kebodi etek mantap geng nararaji mumpung dibere umur kena bisa maca kitab benyen utawi hiji geng ke di akhiratnya na bakal jadi saksi barang deg-degan naraga gendagi fudoli cak utawi sembarangan aja aya utawi ya utawi mantak nyen utawi nu bude aya nu nyen utawi nu bude datang ka huruf gel eleh rugi itu bisa baca kita birup di dunia rugi sanajannya na jadi DPR ya di akhirat dikerebak-kerebak dasina doa ngarumbai tapi teu bisa baca kitab marugi monyong aduh nyana di dunia babanggaan sepatuna herang jasna ge bagus jasa dasina tapi teu bisa baca kita una naonan mungguh Allah mah lamun cak juri gede cak Allah baletik wah cenah ciki uci kos kitu amat adaming kitu iya mah sia dibere umur lain maraca kita macaan koran ngelulu rugi amat ente cenah kieu supaya kaharti bae ya kaharti mah ai kitab mah buatan wali ai koran mah buatan kamangmang sia macan koran macan kamangmang kita benang wali mantak cekulaget lamun teu bisa maca kitab geus bae meuli kitab babawa mawa kitab wae ditanya ku pamajikan naon eta Kak kitab juh emang kita kakak bisa maca kitab loba omong aing jadi kiai ngadadak ke kuari iya kita bahkan kos nu beneran ngajina
minggu harap engke tasawul meuli kitab di mana cenah kieu meulina di kula sudah hendak jualan kitab biasa kitab untung 10.000 gaya 1.000-an bahasa berata berarti cenah kieu mah yang gede untung atuh mah jualan tuh untung iya jadi di harapan kula mah di harapan kula jelema make jas make dasi sepatuna hebat turun di Mercy itu aja teu bisa maca kitab eueuh nilai di harapan aing mah eueuh bae geus kajentingnya duitna miliaran di bank ambualayah duit dibatur kabeh aja teu bisa ente so amat atau emang so atau mungkin coba di akhirat sih ulang ngenang gua deh di akhirat mah udah bisa maca kita mah aman begitu ditimbang ku malaikat ieu mah penjore amat cenah ieu kalakuanna rada berat ka kenca tapi bisa maca kitab cek malaikat teh geus balangkeun batu ka ditu ka mana ya ka jahanam Masya Allah rugi di dunia itu bisa baca kita baru rugi ya geus urang atuh geus karolot teh bisa baca kitab anak mah wayahna kena bisa baca kitab anak ceng sama santren bae ceng aing ngadenge ngaji uci kos kitu sieun sama santren bae siap Pak asal sampai 1 juta bae pencit bae abah ya aduh Gusti Allah deuk ngahatikeun Quran atuh nu bantang ku ari negara beuki acak-acakan ge teu barisa baca kitab coba mun bupati urang bisa baca kitab gubernur urang ibu urang sararea anu ayeuna nuju masantren betaheun nama masantren gitu aja gubernurna kabeh basa mantep basa nanggina pokoknya ngaran-ngaran teu bisa maca kitab balah teu beres cara kiai teu bisa maca kitab ge teu beres nu bisa maca kitab ge teu beres atau komodia ngaji ke mana ya Fainim dalam magala menerima nyegaya manzukir biujratin kalawan ujolam yujbar maga ora dan paksa yaman ila zahing dalam gaul aso unggu harap urang insyaallah ngalaksanakeun haul sultan aulia kutub rabbani wal arif samadani Tuhan Syekh Abdul Qadir al Jilani Quddis sir padahal mah ya urang unggal poe ge unggal minggu kapanggih jeung wali kapanggih unggal poe minggu urang maca kitab ieu minaj Imam Zakaria atuh wali tafsir Jalalain Imam Jalaluddin eta teh atuh wali jadi ngaji urang ka dieu teh eta teh kaparanggih jeung bahasa-bahasa wali mah penteu maot dibaca ku urang kitabna nya hadir neleukeun jana didelekeun ti kaler ka kitu di jero di luar gitu aya nu keur ngaroko bae tolol teh jelema ngaji aja kira cak wali wali cak wali itu sia teh izin ka wali betul los
kombo ka awewe banyak geus tedaekeun geus ka belah awewe pun majus awewe belah di belah kenca geus tedaekeun ka dinya dongengna dongeng kongkong tedaekeun wali ge ka dinya sangkeun cek aing ka dinya Masya Allah orang teh ngaji teh duku orang dibaca teh bahasa wali ntar njabahkeun bahasa Kangjeng Rasul lain lalagaan narjamahkeun bahasa Kangjeng Rasul utusan Allah yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari Kangjeng Nabi teh ngajelaskeun bahasa Allah mantak loba nu teu karuateun ngaji mah kos kitu tah datang diuk teu kuat nya teh ngadenge bahasa wali teh teu kuat jadi geus wareunana tawa ceulina ceuli hijab geus teu kuat bae nya naon ge dihudangkeun ku babaturanna balik ditoel begitu dia teh emang geus hayu atuh geus teu kuat ngadenge bahasa wali teu kuat ya Masya Allah lalawara bahasa wali batu tafsiran lila tuh ki umaran jalang wae gatuh eta walukuna di talian di dapur kaluhur teu kaharti tafsiran eta teh oh cenah kunaon di kaluhur-luhurkeun berarti kan mal dipake ini talian kaluhur bener bae Masya Allah eta lodo 9 bulan teu bahasa wali teh kos kitu teh oh kos almarhum Manghani ulah luhur-luhur wali-wali du baheula nu kuat belah-belah kamari Manghani naik motorna didorong ka kaler ka didorong deui ka kidul kayak didorong deh cek jelema nanaonan tes tuh ditubaka didorong aku lantaran sering sama barakali ditanya mani terus motor didorong bae tuh lain ditubakan bensinnya mahal bener bae harita naik 100% teh tah bensin tuh eta bahasa wali mah kos kitu tah mantap nu ngaji di dia kan wali kabeh saya kan ngaji di dia ya wali kabeh mantak eta HS ge lain sa HS kudu dibonggol tah mah ya Allah urang nyaritakeun wali resep nyaritakeun wali mah aya wali nu daharna 40 poe sakali 40 poe sakali karak dahar geus ieu modar lah ieu mah dongeng wali we lah aya nu 30 poe sakali dahar mah sarua sia ge mal kuat lah bocah ka aing bae kiai ulah ka aing sih sok aja kitu sok nyedekeun ka aing sia mah atuh aing mah kadeuleuna dahar kadeuleuna doa bukti memang bener dahar aya anu 20 poe sakali daharna ya Allah ya Rabbi pohara aya anu 10 poe sakali karak dahar aya nu 5 poe sakali tarada deres dari poe sakali mata 5 poe sakali dahar di urang eta mah nu kuat di rumah sakit diimpus aya anu
3 poe sakali aya nu 2 poe sakali rada deres sama tanya aya nu sapoe 2 kali ada sampai 2 kali itu biasa berarti kan 2 poe sapoe 2 kali perkumpulan wali perkumpulan biasanya ada kumpul 40 poe sekali hebat sebulan sekali hebat 20 poe sekali hebat 10 poe sekali geus hebat-hebat lah anu 5 poe sekali hebat nu 3 poe sakali ge hebat nu 2 poe sakali ge masih hebat pas nu iya ya nu iya mah sapoe 2 kali dinasehatan ku kabehan siapa man yang di pasar bae dagang lah siapa dagang ulah jadi wali siapa dagang bae ai beuki dahar keneh mah dagang kan tadi aku para wali tadi aku nu dahar dan sapoe 2 kali teh tadi aku kita dagang bae siapa heulanan dagang wali mah lain tukang dekos gitu wali mah tah sadegeun ieu pan ieu isuk-isuk kaudu berang saeutik dah malah ka majlis ke mawa kupat kecil besi di jero majlis lapar tolol tuh coba eta aya nu bawa buras sagala emang aing teh nyaho-nyaho aing ge di jero ieu teh aya nu mau kupat aya nu buras aya je cerek ulah disebutkeun cenah ngaranna moal senang moal nyaho bae pokona coba belah mana moal disebutkeun belah mana belah ku kesip usia dipariksaan deui ya wali mah kos kitu tilok dahar wali tah masyaallah kunaon sih sebabkan urusan anaknya nama beda ngurusan anak ngurusan kolbu ngurusan roh ai urang makan ngurusan awak aduh lamun isuk-isuk tuh ngopi aing mah puyeng dongengna ge kos kari itu kabeh ge dongeng ge ayo coba ge sumpah lah aing mah wani sumpah dongeng ke dongeng kos gitu be aing mah seperti akur kar kopi mah tapi lamun susu akur jadi aing mah isuk-isuk tetep susu bae aing mah kopi sama susu aing mah lamun kopi dong akur susu terus aing mah kopi susu eta akur ka beuteung aing jadi akur aing mah tahu aing mah mun teu teh manis henteu aing kita tetep aing kudu teh manis bae urang mah dongeng teh kos kitu dongeng teh kos kitu aing mah lamun jam 10 can dahar nya geter awak geter urang dongeng teh kos kali itu bae teh dongeng teh kos kitu urang mah teh jauh teh kos kitu mantak aing mah hayeung ngajina di luar bae ge lain kuna naon kiai sok lambat eureuna aing ngaju keluar ke Sang Tiis segera teh di luar wae gaji teh ka Sang Tiis panajujan utungtun nama urang jadi wali henteu pinter henteu gering bae mata aing mah di luar bae ngajina ge dongeng teh eta bae kos kararitu urang mah dongeng teh kos kitu teu jauh di urusan-urusan awak bae urang ai sia nu mantak sehat sok kadanan aing mah alhamdulillah nu mantak sehat teh aing mah istiqomah barang dahar teh istiqomah jadi lamun isuk-isuk teh tanya aing mah teu kuduk teu akur sambelna ka aing mah teu akur ngan aing mah ngadahar buras ulah make naon ulah buras 5 bae lah aing mah istiqomah buras 5 tah eta aju cuci mulutna cau 3
cak setan teh ieu batur aing kabeh cak setan. Alhamdulillah ieu tentara aing kabeh cak keneh. Urang teh dongeng teh hartina kos karitu bae kan dongeng teh. Bali makan lain dongeng nu kos kitu wali mah dongengna. Keur beutik tahajud sabaraha rakaat alhamdulillah bisa 50 rakaat insyaallah. Bola bisa alhamdulillah rada ngaleuwihan setik 50 bisa 60. Oh rada sehat awak. Aji wantas tahajud. Tahajud alhamdulillah bisa maca Quran 10 juz. Alhamdulillah. Hari aing mah teh sih aing mah maca Quran mah teh dengan maca salawat menang 2000 alhamdulillah. Juga subuhnakeun alhamdulillah terus mantap subuh maca Quran deui bisa 10 juz deui. Jadi kayak kabeangkeun 10 juz geus. Jadi berarti sapoe teh tamat tah cak saurang aing bae Quran mah tetep bisa minggu sakali tamat tangan maca sholawat. Beuti kayak 2000 oh kos gitu. Aing mah lain resepna maca la haula wala quwata illa billah. Datang ka aing mah tilok dahar teu beuki dahar teh. Sebab maca la haula wala quwata illa billah bae dimeureun ku Allah dibere kakuatan. Tak kos kitu tah aing. Datang ka aing mah di kamar bae pohoan. Teu kaluar-luar aing mah jadi itu ku resep-resepna maca zikir teh di jero kamar bae. Nyaho-nyaho saminggu bae mah kaluar. Tilok dahar, tayang dahar, ngising deh, ngising mah ngising, dahar ganteng, pan siang ngising dahar ganteng, aing mah dahar tilok kanyawan ku batur. Wali goblok tah, tah belah dia tak aya tah walina, belah kenca. Tah jadi keur carita, sok geura. Ieu keur carita ulah hese-hese. Pagawe negeri pasti ngobrolna pagawe negeri bae PNS. Ya di mana posisi sia jadi naon sia kabag sia terus. Dongeng seputarnya anak kan. Guru dongengna seputar guru bae. Saya ngaguruan di mana? Ngaguruan di anu bagian naon saya aing guru olahraga ya, ieu mah guru ieu terus dongeng teh. Emang dunia nyana. Polisi dongeng polisi baik. Saya buka kali kedua di mana dia aktif aing di sepatan saya dari anu di anu. Sabaraha pendapatan sapoe? Aing ngantau kumaha nangkep jelemana bae. Dongeng teh eta bae seputar eta abri. Dongeng teh eta bae. Seputar nyana. Tukang di pasar dongeng di pasar bae. Saya beak kana dagangan sia beak alhamdulillah. Sia emang teu buku teu beak nyaho kumaha meureun. Situ geus sarua teu beak. Jeung aing mah alhamdulillah beak-beak bae. Maksudnya beak dijual kan lain eta beak di dahar ku aing. Seputar eta we. Santri ngobrolna seputar nyana bae ngaji. Sia geus ngaji naon? Mah amil sia, juru bias sia. Dan alpia sia. Seputar eta kan. Tuh kan. Tuh, jelema nu resep ka awewe ngobrol awewe bae. Aya. Urang, nu anyar. Kakarak ditinggalkeun 20 poe ku salaki. 20 poe kakarak ditinggalkeun 20 poe ku salaki. Boga anak, boga dua. SMS na aya di aing. SMS ada. Kayak geus idah urang ka ditu. Aya geus eta. Wih, bukan mau kieu. Nu di luar teh nyahoeun. Teu nyahoeun nu di luar naon eta. Wih, tawasana berhese angan kos kitu. Bener cangkung leutik Jerman masyaallah. Eta mah boga anak dua ge susuna mentol keneh. Deres nu ngarakeun mah aki-aki Tolol goblok. Ngobrolna kos kitu bae. tah eta kan Sabidang. banta kiai okos nyahoan bae teu
babahari do kos gitu bang truk ngobrol naon deh anu berarti ya asal sekali tanya anu berarti eta lain ilmu gaib lain tuh maju ketebak bae asal jelema rambutna rapi bajuna ge ngaciripit calanana ge rapi ieu jelema balik deui ka jelema geus kanyawan we balik deui balik ikut ge ya itu jelema itu balik aja cuek-cuek bae sih kancing salah imah los kanyawan emang gaib tuh gaib lain gaib nah ieu keur carita urang mata dongeng teteh seputar awak si itu seputar dagang si itu seputar digawe si itu betul bupati ngobrol jeung bupati dia nyaritakeun tentang keberadaan negara apa wilayah bagaimana pendapatan sakumaha dan lain sebagainya proyek eta bae seputar eta nya dongeng teh moal jauh ti eta dongeng-dongengnya aja nya ge ngobrol cara korupsi aduh ulah kanyawan kumaha ulah kanyawan itu bari kieu eta saja kayak KPK eta tekannya bebas gampang nyana ge ngobrol ge terus kitu teh Aisyah sih bisa hebat gitu dagang kok masih atuh ulah dinormalkeun timbanganna emang atuh dinormalkeun manang diutungna maksud aku mah tidak jadi berarti tah lamun teh mah 1 kilo kurangan sabaraha atuh sia deuna sabaraha saon bodai amat saon jangan dongeng seputar eta bae kumacarana orang meuli 1 kilo di pasar timbang deh di imah datang ka aya 1 kilo bae teuk ceuli nya geus musyawarah eta jeung para syaiton rajim teh mah keur carita wali mah moal dongeng mah moal kos kitu wali mah dongengna soal roh ningkatkeun ibadah ningkatkeun tuh mun eta situ wali itu mah geus bisa hiber aing mancan da kumaha carana nya supaya bisa hiber gampang mah meuli tiket Garuda sia hiber ge gitulah jelema sapopoena teh obrolanana naon nu aya di hate innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisan omongan jelema naon nu aya di hate dijadikeun lisan sebagai tanda bukti dalil nu aya di jero hate untuk teh hese tayo keur carita nu kurang diaji ieu kitabna kitab wali geus neuleuh ka kitab neuleuh lamun urang neuleuh aduh ieu teh buatan wali asa kadeuleuh nu nyieunna ongkos urang dikiriman surat ku kabogoh urang Sarwiti Cikupak eta teh kadeuleuh suratna nu kadeuleuh teh bibirnyana kos ngomong we di kunyam kenyomna luak lewena segala itu surat mah surat tapi asa aya beungeut nyanaan di dinya asa aya beungeut nyanaan di dinya kadeuleuh kunyana malah mangiceupan segala mantak yana maca surat teh seuri ada teu bawa ka grogol jelema tuh kan gitu mantak jelema lamun baca Quran teu kadeuleuh Allahna jauh kene jauh kudu kadeuleuh Allahna teh emang bisa jatuh bisa kumaha cenah kieu carana nah lamun si hayang nyawa carana ulah dahar 40 peting kadeuleuh ge Allah kapanggih langsung
Moal misleh deui. Asal teu dahar 40 penting langsung kapanggih jeung Allah. Sebab podar sia. Nah, iya urang ceritakeun perjalanan wali beda jeung urang lain deui diakur-akur kitu henteu. Mantak aya hiji wali anu teu disangka wali lantaran cek tadi wali mah nu daharna 40 poe sakali sabulan sakali. Aya nu 20 poe sakali 10 poe sakali 5 poe sakali kabeneran. Aya hiji wali anu di Jogja teh belo-belo eta mangan saukur dahar bae. Dahar jeung cabe. Nya nama dahar cukup jeung cabe bae. Di dahar cabe keremus, dahar cabe keremus, cabe. Di wali-wali ku kabeh, ai doana mah manjur. Loba nu minta doa ka nyana minta doa. Aya anu teu nyaho masa wali dahar mah lulu teu percaya. Dahar bae. Wali mah teu dahar. Kunyin wali mah. Awakna ge. Di lembur sia besi anu kunyin tah eta tinggal tulang doang kada asana ieu wali wasalah ieu datangan waalaikumsalam peluk urang sia naon meluk aing asana wali ieu cekeun teh jaca kiai ge wali mah tilok dahar pasti kuru ieu tinggal tulang doang aing bengek goblok beak dokter buku aing. Oh, orang bengek aing asma. Geus ka dokter mamana teh cager salah tak ki uci atuh lain ki uci nu salah sia nu goblok. Asal kuru be wali atuh lain. Ai nu kuru wali mah ambal aya di lembur urang ge. Nu batuk bae, nu bengek, anu penyakit gula, karuru biasa. Kulantaran ceritana tu percaya udah malah dihina atuh salah dihina wali mah dihina tilok marah tandana wali lamun dihina tilok marah tilok seuri nya mah diomongkeun seuri dieun seuri wae tilok marah nafsuan urang mah pan kakak si anu bener sih ngomongkeun aing goblok amat tuh. Masya Allah tol ceknya nama aing teu pernah di Bogor meureun emang siapa pernah di Bogor aing kembal di Bogor naon ang dagang salak aing suganda belajar Cimande tah urang mah kakara kaya keselenting-selenting we geus barah wali watun teu sabor sadaekna ngobrol ku naon tah sadaekna tilok marah ya nah kulantaran nyana atuh teu percaya salah gitu caritana si jelema nu teu percaya teh bebeja tah ka eta ka bela-belo teh ya aduh ka dia kula naon ka Mekah Mekah jelema mah cekeuna teh karumpul itu solihin jeung para wali sarah ka Kangjeng Nabi ulah ngecedok bae di bela-belo atuh masing-masing bae sih sakieu lain kitu makomo cenah geus kadengekeun kiai segala watu sakieu teh atuh masing-masing bae sih geus Masya Allah tiada teh kaget begitu datang ke Madinah di lawang Madinah nyana geus aya teh kaget ya Allah nyana geus teu kicep-kicep kieu ieu bela-bela teh lain ieu sakitu teh jurida apa aslina teh eta wali mah kos kitu tah atuh sakahaya ada dunia leutik wali mah salengkah tek di satu dunia dia toy teh dilipet hayang ka mana Masya Allah
Ayo enggak mana sakal sepira dunia telah sagenggeman sakit letik. Ayo sih yang kemana? Yang ke Mekah plek, yang ke Madinah plek. Ayo bang. Tak lamun orang ditanya, sia lamun iya bisa hiber cara wali. Deka mana? Deka Bali aing mah. Emang enak deh, lo baru sataranjang di situ. Ada ke Bali. Kos gitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Aya nu henteu kitu, aya. Wali bisa hiber henteu, bisa nanti kawan henteu, mustajabud da'awat ge kadeuna henteu, tapi wali. Atuh aya teh kumaha Allah. Macem-macem ngan kanyahoan bae wali mah ku wali deui kanyahoan. Layaripul wali ilal wali, jauh ka wali kecuali wali. Nyaho wali maka wali sanajan rudin sanajan kukumanya. Oh, masya Allah. Urang lamun dongeng-dongeng kos karari tuluh baja sakomo Syekh Mansur Cikadul. Asnawi cari Syekh Abdul Karim guruna komo eta mah Ki Ahmad Khatib Syambas. Guru torikoh nu aya di Indonesia kabeh 90,9% eta kabeh nyambungna ka Syekh Ahmad Khatib Syambas. Waduh, lamun didongengkeun parah ieu keur carita urang masaki kaayaanana jelema bekidah, jelema anu hudang ti peutingna ge cara sakali dah hudang ti peuting puyang masa minggu kan urang. Aduh. Teu dibere sebab teu boga maksud urang mah. Nah, tapi aya jelema dibere ku Allah kakuatan modal kos kitu teh tah. Mantak urang menghargailah ka jelema anu ku Allah dibere kekuatan batin. Anu dibere indra na indra leuwih ti urang. Orang mededelean sakit nyana malai, dedengean sakit nyana malai. Di balik hijab, di balik tirai, kajana kader. Lamun Kanjeng Nabi manggeus poh, lain lalagaan. Lam yahtalim qattu toha mutlaqun abada wa matasa abaslan bimada zaman. Inu dawabu falam tahrabama waqatu babatuna badan pijis bil itu kemudian atuh waqal buhulam yanam walainu qonna isat. Ya Allah, Kanjeng Nabi mah pohara lain lalaga nya. Kemudian Kanjeng Nabi mah ningali Kanjeng Nabi mah tukangan Kanjeng Nabi kaciri kos aya mataan Kanjeng. Ditukang emang menut heuai we teu kadeul atuh kadeul. Anu tungkul bae kadeul. Ku Kanjeng Nabi. Cedak ku kiai atuh aing mah neuleun teu dikira-kira bae. Anu tungkul bae. Neledi kajam aya. Tah gitulah ke urang ngadogekeun wali insyaallah ke minggu hari. Kos kumaha si wali? Mana sih nu diangkat jadi wali? Urang bisa henteu jadi wali? Ke kukula insyaallah dicaritakeun minggu hareup. Mun urang cenah bisa henteu, mun hayang jadi wali bisa. Kumaha carana? Engke. Minggu hareup dicaritakeun beusi hayang jadi wali, engke. Minggu hareup dicaritakeun ku ari mah pokona mah siap-siap tasbih mawa 10. Maksudna udah dipake hiji 9 jual. Coba nu mana wali profilna nu mana saha urang bisa tante jadi wali engke insyaallah urang nyaritakeun Tuhan saya geus sering nyaritakeun wali-wali sangat tapi urang teu bosen-bosen nyaritakeun wali mah naon sebabna sebab urangna lain wali
jadi hayang ngadengkeun beta aya kos kumaha jeung urang mah dibere resep tekan model kakaromah resep kos Kangjeng Nabi mukjizat resep Kangjeng Nabi mantas perang maju ku Kangjeng Nabi teh kalaparan panjelema ku abeh sahabat kalaparan aya 300 sahabat lapar cek Kangjeng Nabi coba aya non karang-karana urutan boga seutak seutik dikumpulkeun urut roti korma kacang kabeh dikumpulkeun di sorban Kangjeng baris cek Kangjeng Nabi baris diberean ku Kangjeng Nabi tah beres 300 jelema nya sakeneh Masya Allah pada lain lalagaan haju eueuh cai cek Kangjeng Nabi cai urut teh eueuh coba dianggan cai urut padahal teu kitu ge bisa kan Kangjeng Nabi aya teko di urut setik dan serugkeun leugeun Kangjeng Nabi angkat mancar diramu Kangjeng sahabat mararandi ondur minum segala macam Kangjeng Nabi na kieu bae mun Haji Pendi bisa kitu jualan nya na itu jualan cai nya na eta gara-gara mukjizat eta ya Allah Pak Masya Allah karim gitulah tayeu kitab nu ku urang dibaca kitab wali nya nama ulah ditekankeun maot hirup nyana hadir ngementak kiai nusuk maca kitab bajunya lah gunakeun hartina aji kuali na di sumpahan kitab aing salah-salahkeun sia teu daregeun jelema ngaji kudu ada tak lainnya nanan wali nyumpahan tah wali nyana hadir urang maca kitab Sapinah Syekh Nawawi hadir geus puguh nu bogana Syekh Salim Sumet dengkeun ku Syekh Nawawi ieu kiai macana teu beres sakira ieu hartina kunaon maca Sapinah ngajakan ka Golkar wah mulai Syekh Nawawi teh hadir geus kulantaran teu hadir teu ngeunaheun kadengeun ih nyana-nyana di mushola ngocoprak bae jelema-jelema di imah masing-masing kuna teu nyambung sebab hatena nyana teh teu akur da eta hayang ngakurkeun hate urang jeung hate wali teh hese sebab urang hayang dihormat lah hayang disasalamanan lah hayang diagung-agung lah hayang dibere asal sasalaman teu mere duit bae haju bae sia goblok amat sih ngaji saminggu sakali we kitu dek mere-mere acan ngomong botol cak murid teu betah mah ngaji tuh kan komo ka dusugi aja mental dusugi eta lain dusugihna teu daek mere tapi wali na tah anu ngajauhannya tuh kos gitulah ilmu kawalian kos kulai kula kabari berangkat ke Pekalongan ka Habib Lutfi boga ondangan khusus artina perkumpulan ahli-ahli thariqah sadunya di Turki hadir di mana kitu Amerika teh halal hadir ngapes ente mun hadir ka ditu bisa teu pan atuh aya surat panggilan anak kudu diangsongkeun ieu cenah kula mah teu boga surat ge deuk hadir bae ditembak sia tah hadir kula ka ditu kadulah hadir sakeudeung ngobrol geus ngobrol beres belah ngobrol caritana balik nyana bebeja ditazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ulah henteu cekeun teh tak kos kitu mah kudu paham kumaha pahamna Syekh Maulana Hasanuddin datang ka nyana ya seakan-akan deuk haol sakeuna biasana pan kula sok ngiler henteu kula ge kan can kaburu tah jadi geus bebeja Syekh Maulana Hasanuddin can bebeja cek nyana teh ada kaol can bebeja
wali kos sekarang itu wali langsung balik di Pekalongan malam Jumat langsung tas Jumat berangkat dari itu ke Banten Zara juga panggil Hasanuddin aya di situ malah main milu segala Hasanuddin ya nggak sambalaya kos gitulah cerita di alam-alam nu kos sekarang itu urang geus tinggal cintakeun ka hiji ka Allah anu selalu mele anugerah ka umatna dua ka Kangjeng Nabi sebagai rasulna tilu ka para wali-wali Allah anu selalu hubungan jeung Allah Kangjeng Nabi teh aya pengganti lah kan nya nama bahasana make isyarah teh gitu ke minggu hareup teu kudu bebeja ka sasaha teu kudu ulah ngajakan batur ulah boro-boro ngajak batur sorangan ge ieu urang nyaho di aku nyaho teu kuali nu urang hayang di aku geus teu kudu bebeja ka batur teu kudu mun ditanya sia di ka mana aing ka dieu ka Cilongok neuk naon neuk ka pasti teu bebeja entah aing teu meren ku kiai teu meren bebeja pantak kiai kitu amat maksudna meureun abeh teu pati jahat teuing daharna meureun tah urang we geus maksud tak geus ulah teu kudu bebeja teu kudu ka sasaha urang we yang di aku ku Tuhan Syekh gitu kayak nyana neuleukeun Tuhan Syekh kan neuleukeun Tuhan Syekh wah mandi deuk mana teh budak teh woi teu boga ongkos bangunan teh budak teh nyahoeun nyana kitu teh teu boga ongkos teh nyahoeun loba nu aneh ongkos teu boga ieu hayang ka Cilongok jol we waalaikumsalam sudah ke mana ka Cilongok ieu tah saha coba eta gerak saha loba eta nu kitu anu deket Cilongok teu boga duit tapi anu mere loba nu loba jasa mah nu boga duit tapi teu daek mere loba jasa teh mah teu mah loba teh mah ya Allah ya Rabbi kos gitulah seputar carita keanehan teu kudu zaman baheula zaman kuari ge mun kukula dicaritakeun loba zaman kuari tah carita haol-haol nu kamari ge loba jasa nu araraneh loba jasa nu ngimpi urang jauh langsung nyana berangkat ka dieu ngimpi teu nyahoeun di dieu aya haol boh paingan sakieu ngimpi teu beunang henteu dina impian teh tah jadi loba anu araraneh batur manu di jararau ngararimpi urang mah nu deukeut ngimpi henteu daon henteu oh masalah ya tah gitulah insyaallah urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan panjang umur dibere sehat dibere cinta sehingga urang aya dina ridho Allah nu deuk datangna saha kiai kumaha Allah bae nu deuk datangna saha nu pentingna urang mah zikir geus zikir-zikir anu kukula bakal dibacakeun sanajan eta sederhana ulah urang haja-haja zikir kos kitu ulah emang konon ge kudu ijazah heula lain ulah haju urang ulah lain kudu ijazah lamun teu ijazah heula dibaca bae masuk kitu tah sok aya rada cak di luar naon lah pokona kieu we nama loba nu haja-haja teh ulah eta mah geus tuturkeun lamun deuk ke ijazah ngan terakhir kudu ieu heula karak eta itu teu meunang sambarangan geus kuariwa urang mah dititah tah satahun sakali ajak maca eta abeh engke urang asup ka buku Tuan Syamsul Qadir ieu lamun urang geus maca eta geus aya ngilu hayang ke urang daftaranana begitu di akhirat ke wah ini murid saya
Oh, emang? Iya, pernah baca. Ya qadiyal hajat bari nundutan cakena ya. Ya. Aya tulisan ada. Urang ulah aja baca kan kudu hadiah lagi kieu salam lagi kita eta hese. Salamna mantengna kudu kumaha eta kan aya cara-cara ada gitu kudu la ilaha illallah na dibacana ga kudu kieu kudu aya sababaraha perasaan nu kudu sok dicaritakeun la ilaha illallah pertama geus perasaan bahwa Allah teh aya la ilaha illallah la ilaha oh Allah teh aya teh pangeran wajib sallallahu la ilaha illallah kedua perasaan Allah teh aya hiji Allah teh la ilaha illallah la ilaha perasaan naik engke itu naik-naikna perasaan oh hiji Allah teh aya tur hiji ke la ilaha illallah terus la ilaha illallah la ilaha illallah eueuh nu nyarupaan sakabehna ge eueuh nu nyarupaan mukhalafan lil hawadis naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sakabeh makhluk ciptaan Allah nu ngurusana Allah nu ngayakeun nu ngurus terakhir tah itu ieu lain samarangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah juku la ilaha perasaan datang ke mana tah karak mun geus boga kos kitu meunang ta maca eta tah wiridan nu tadi urang mah kuari mah geus we tuturkeun lamun urang geus maca eta engke urang ka aku murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani nu nyana engke di akhirat cak sompralna mah nyana nya kelan sorbana hejo geus dicaritakeun ku nyana sorbana tah asal engke di akhirat aya nu mau sorban hejo eta kuari ge beusi aya nu make sorban hejo eta bae tewak tah eta tewak ieu keur carita bahasa zahira teh bahasa batinna betul lain gitu lain ge banyak di akhirat aya sorban nya menang meuli di mana gila itu bahasa zahira tak bahwa dia batu ke hati masa cekana di akhir mengibar-ngibarkan bendera kalau gitu mah Golkar juga ada ya budak ya kudu didadetkeun ya budak ya kadisia aja emang enak sumber baru ya di dia secara batin lain carita zahir bahasa wali mah kos kitu ya tayu urang neruskeun carita bahasa wali kumaha bahasa wali ya Zaid zina jeung sarwiti tewak bawa ke meja hijau sidang kau tertangkap basah sidang ngaraku bener barang aku nyana lain muson silang teh can pernah kawin make akad anu sohe goer muhson berarti kan kudu dijilid 100 jilidan sakumaha kamari jelema lamun zinahna musad adul musad ar-rajmu ranyam selanaon datang kepai Masya Allah lamun guer musad wal bikrul hurru mi'atu jaldatin wa tagriba 100 jilidan pohara ya Gusti Allah ngajelaskeun tentang hukuman zina dijabarkeun ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku ulama wali ieu ku urang dibaca ku ari tah
Muson berarti kudu dijilid 100 jilidan. Buari dijilid cepret 100 jilid. Sanggeusna dijilid teh haju diantep di negara eta lah, di lembur eta ulah, di kampung eta ulah. Kumaha? Tagrib. Piceun. Piceun. Jang naon aya ge kos kitu mah tuh ngarusak negara. Ngarusak lingkungan, ngarusak tatanan sosial, ngarusak tuna. Talaun aya nyawa jelema nu sok karusak eta nu sok zina. Eta ngarusak. Piceun. Yugarabu garibun piceun Zaid kamana min balad zina mun zina na di Cikupa. Jadi pasar Kemis batilok aya nu zina aman di pasar Kemis mah kos. Nah di pasar Kemis mah kumaha meureun alhamdulillah. Jadi di pasar Kemis mah isin di zina teh isin teu daekeun jadi aman. Cilongok mah komo euy pohara paling aya ge hiji dua di Puri teu mah hiji dua di Puri aya asal atawa di sisi pasar Kemis aya aju ka tengah meureun ka tengah sarua. Di mana ayeuna nu aman persirahan negara mana lembur mana nu ngaran-ngaran aya kontrakan nu ngaran-ngaran aya perumahan aman tina zina eueuh ti ditu kiai cenah sok nyaho bae lain sok nyaho aing nyaho jasa 1500% aing nyaho. Amo gede amat persentasena geus 1500 geus 100 deui. Nyaho ka jelema-jelema nu sok zinahna ge nyaho. Ka jelemana nyaho. Keke cenah emang nyahona bebeja apana lenteu. Pan bisa nyaho kitu. Nah, pokona mah rahasia perusahaan. Meureun bareng jeung kiai tuh siapa kos kitu bae kan goblok. Dah, piceun. Lamun nyala zina di Cikupa, min baladi zina di negara Cikupa, kampung Cikupa, lembur Cikupa. Piceun, ila gairi baladihi kalain negara eta, kalain lembur eta. Sabaraha piceuna ila masafati qasrin 100 kilometer. 100 km teh baheula mah hese balik. Ari kuari 100 km sakiceum. Atuh kuari mah nu mantek ditambahan fama fauqoha 100 sampai lebihna terserah pemerintah. Nu dikira-kira nyana sulit balik. Hese baliknya. Lamun urang kuari 100 km ti dieu ka Pandegelang mobil ambal aya. Ti dieu dipicen ka Bandung, di Bandung ka dieu mobil Masya Allah dek naik bus aya, dek naik taksi aya. Dipicen ka Tasikmalaya. Tasikmalaya ka dieu ambal aya jelema unggal poe. Dipicen kuari maka Jogja. Alah naik pesawat di Jogja ka dieu cuman 45 menit. Set geus datang deui ka dieu. Picen ke Surabaya sarua dipicena kudu ka mana tuh kiai supaya ulah bisa balik. Nah dipicena kan usaha kambangan mun kula jadi presiden ya mun kula laporkan anu zina laporkan picen kan usaha kambangan supaya ulah bisa baliknya atau ke Kalimantan ge cenah kiai bisa aya di Kalimantan sababaraha tempat nu encan terjamah ku jelema-jelema aya di Kalimantan mah masih kena leuweung geledegan asupkeun ka dieu. Waduh atuh cenah kiai teh mah
loba gajah antepkeun kana digegel ku gajah abak. Tanyana nu hese balik ka mana? Itu teh aturan negara. Aturan negara lamun hayang aman di negara seperti eta. Lain dialokasikan kemudian dijieunkeun hotel, dijieunkeun motel, dijieunkeun sagala kitu naon ngaranna kitu lain poan ngaranna dijieun tempat-tempat gos kitu dan naonan coba ayo kumaha tanggung jawab bupati lamun di kabupaten, tanggung jawab gubernur lamun di provinsi, tanggung jawab para menteri, tanggung jawab presiden. Mentak engke ditangtangan di akhirat ku Gusti Allah. Limanil mulku yaum. Saha nu jadi raja poe ieu? Wahai raja-raja dunia, nu baheula maneh maksakeun diri hayang jadi raja. Dek urusan umat, urusan masyarakat muncul Pak Harto lulumpatan. Bukan nu kabeh wah lumpat Jokowi lumpat kasarimpat jang. Aduh ditangtangan limanil mulkul yaum. Ayo sia. Gus Dur tantangan. Gus Dur tenang bae. Tenang bae Gus, kok kamu enggak lari? Kenapa lari? Itu kan Allah nantang. Siapa takut? Tenang Gus Dur. Kalau kok bisa kos gitu ki? Nyaho tujuanana. Mentek ieu pecat, ieu pecat, ieu pecat, ieu teh dek dirapihan. Mantak Gus Dur dilengserkeun deuk naik teh ya usah. Emang kunaon? Ayat 3 nu harus ditandatangani desakan Amerika nya nembung. Ji. Cenah kieu nyaho ti mana? Si sok aya nyaho ka aing sia mah. Sia orang lembur teh nyaho naon. Ye, mantak ke kota sekali-sekali. Biar lahir di kampung tapi otak kotak. Atuh Aisyah mah lahir di kampung otak sawah tuh hese. Paling jeung lentah bae uling teh. Jeung geuyeub bae. Da sarua teh jeung sia tata. Aduh Masya Allah. Tuh udah nyaho. Ayat 3 desakan Amerika. Hei, tidak. Bong, Gus Dur bong. Mantak dilengserkeun. Nyana nyahoeun. Nyana nyahoeun. Meme jadi presiden nyana nyahoeun bakal dilengserkeun. Di mana nyahona? Nyana ketika kunjungan ke Kiai sekumpul. 4 mata bicara anu naon gitu ngajina ribuan puluhan ribu. Nyana ngobrol berdua, seserian. Ya, dina harti seserian kadengikeun di luar bahwa kamu tetap jadi Gus presiden, cuman sedaun bawang sebentar. Ya enggak apa-apa ceknya sedaun bawang. Nanti dilengserkan. Jadi tidak mulus, ya enggak apa-apa ceknya nanti. Jadi geus nyahoeun tah. Ka bulan-bulan jeung ka poe-poena tah ku kiai geus dimejaan. Deuk wajar mah tani atuh. Ji. Urang mun ngomong kos kitu beusi pajarnya nyawan. Teu. Jeung Gus Dur sampai beja ka saha ka kiai siapa sok aya jajang nyaho kitu bae si tolol. Geus kitu bae tah. Jauh. Jadi mantak niat nage deuk ngaroba negara. Coba dakwah untuk jangan teu kaluan. Kalau Gus Dur tadi ditanya sama malaikat kerjaan apa? Juru dakwah.
Apa betul Gus Dur melaksanakan dakwah? Allah yang Maha tahu. Dengan cara-cara dakwah saya. Itu lantak ke cara tenang we begitu. Limanil mulkul yaum ditangtakan. Mana yang dulu jadi raja? Kabeh sararibuk. Gus Dur tenang we nya di sisi kieu. Malah datang kabeh kanyana, Gus, kok tenang amat? Ngapain siapa takut? Aku takut. Tenang dah, eta hebat. Si kiai cenah geus bisa ngayakeun gosip di hakim. Emang ku banget. Babaturan nya mah wali. Ini caritakeun lah tuh di Kalimantan, tuh di Sulawesi, tuh di Madura, tuh itu netek aneh. Lamun nya teu nyahoeun jelema nu teu nyahoeun ka dunia perwalian karah model Muhammadiyah. Apa-apaan sabodo. Engke bae gara paes ya ge nyaho ge. Tuh ya. Watak. Zaid lain Gus Dur Zaid keur dipiceun yeuh. Kumari kumaha? Zaid zina jilid 100 sidang piceun cennyana menang saminggu ana maning inggih wede wis ana maning ini jika upaya orang ngedeleng langsung lu ada maning di sini ada maning Ijain balik deui ka Cikupaya kumaha ieu urusannana. Sedengkeun kan cak tadi ge kudu dipiceun sataun. Kudu dipiceun sataun wa tagribu amin. Supaya negara aman, lingkungan aman, supaya manusia tentram. Ulah aya nu ngarusak tatanan kahirupan. Jilid piceun sataun seminggu wis ana maning iku wong waduh gendeng ju aya deui nah kumaha lamun aya deui fa in ada ila baladi balik deui nya ka Cikupa. Nah Busr harus mengerahkan tenaga tangkap laporkan deh. Kuari Busrna ndek ngalaporkeun kumaha jakeur babarengan jeung nyana. Waktu Zaid zina jeung Busr berjamaah. Dek kumaha tuh coba Busr kuari? Ye cenah kieu ulah sok kitu Busr mana jae. Nyaho jasain ka Busr. Nyaho. Akhlak Busr teh kos kitu. Ieu mah geus carita geus kajian sama Busr malah geus tanggung ka neraka meureun malah. Ieu bae Zaid ieu. Bain ada. Balik deui ila baladi muni larang keras. Tidak boleh nyana tinggal di Cikupa. Harus dibuang setahun. Itu jangan amankeun negara, lingkungan, tatanan supaya mantep. Masya Allah. Encan setahun teu bisa. Cicing di lemburna deui. Bican setahun nyana kena mikir di ditu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Balik ya ke Kalimantan ke. Zaid menang saminggu balik deui ka Cikupa padahal mah dipiceun ku pamarentah. Otomatis dipiceun deui ka nagara Kalimantan anu sepi. Tina paramean dasar bacokok atuh datang ka di cicing di mana ge bacokok bae. Buaya mah buaya bae. Barangnya na dibalikeun deui ka ditu endahan neangan urang ditu kan tolol Ki Zaid zinah maning sama orang Kalimantan
Waduh. Saya di dia dipicen ke Kalimantan balik deui ka dieu ai prak dibawa deui ka ditu zina deui di ditu teh kumaha eta. Lamun saya dipicen ke Kalimantan kemudian nu dimaksud teh ngawara supaya akhlakna berubah endahan nyana ngalakukeun zina deui di Kalimantan kumaha eta walau zadal garibul baladil ladzi gurriba ilaih gurriba ila baladil pindahkeun nyana ulah di Kalimantan lamun nyana zina deui ka mana cenah kiai ka Sulawesi ka ditu ka Aceh supaya ulah zina deui di mana payu terus jadi negara teh lamun urusan kos kitu mantep dah aman geus ya Allah masya Allah ngeunaheun hebat tuh kuari mah zinahna lain di Kalimantan Zae zina di Cikupa jilid 100 picen dek dipicen lah ke mana ya ke Kalimantan naik naon naik bus dipuatkeun nyana ka ALS bus ALS lewat Sumatera lewat Palembang di jalan kan ngendong nyana di jalan endahan zina di jalan dari tolol itu budak blon ya maksudnya menang manggil apem ya Allah nyana manggis apem nu kuku mangge terus bae nu basi tan naon terus di jalan tanya kayawan yang di jalan kayak zina ya sedekah dek di bawah ya ke Kalimantan kuata riba ila gairi maksudi pindahkeun kuari mah ulah ka Kalimantan kamana coba pindahkeun di ALS kada di bawah bimbingan jelema anu endek micen ulah dibawa ke Kalimantan coba dibawa ke mana anu kira-kira nyana teh bisa sih ya Allah ya Rabbi datang ke kos kitu teh supaya aman negara kuari mah boro-boro jeung janda boro-boro jeung parawan nu boga salaki terus bae kuari kehidupan badak kadang-kadang ngarasa sieun ge ngarasa sieun ieu kumaha lamun ku Allah dibalikeun kumaha mun ku Allah digempakeun kumaha mun ku Allah dibere azab jatuh kuari mah perzinahan teh geus lain jelema kontrakan perawan jeung perjaka lain jahe lain jeung janda-janda lain nu boga salaki kuat ka terang-terangan teh kumaha tuh ieu urang datang ke kuari karusakan model kos kitu selain rahasia deui selain rahasia perzinahan selain rahasia baheula mah aya nu zina keur kurang leutik hiji diiring-iring diisin-isin datang ke biri-gidigeun orang lembur ge nanaonan kuari zina geus jadi lalam naudzubillah bidzalik wa bidzalik mantak ceuk lagi darah keneh ngaji kos ieu ngamankeun diri ieu geus min fadlillah urang diamankeun di luar urang coba poe minggu pejabat anu ke puncak pejabat anu ka Bandung pejabat anu ka Bali ndek naon lamun lain zina emang kumaha kitu ieu lalakonna negara sadarina urang mah kuari geus make geus muji syukur lagi geus lain lalagaan urang mah asana geus teu kudu salat geus sama ka urang mah asana ka sorga atuh urang mah geus teu di lingkungan urang nu mabok ambal aya nu maling ambal nu zina ambal aya urang mah geus aman sakieu di akhirat geus pokona mah urang mah wow malaikat ge geus nyariuman ka urang nyariuman ye cek urang kunaon aing diciuman di sisi maneh zina nu judi nu mabok tapi maneh mah bisa eta bisa aman
nanti sholat bangsa gedeng ka nerakanya. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh iya udah di tengah-tengah negara kos kieu tapi urang mah bisa alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah lain lalagaan, lain letik-letik bersyukur urang ka Gusti Allah. Ja ieu teh kapan lain lalagaan ieu nu ngajakan teh loba. Ngajakan kan awewe ngajakan lain. Bang, ada barang nih, lain kitu. Lain. Di barang saya nganggur, lain kitu atunya lagi gengsi atuh. Bu, emang barang sana naon? Apam saya nih nganggur lain. Lain kitu. Asalnya nak ngesunyam-senyum, lempang lunggak lenggok. Eta teh nu kos kitu sarwajeng sini. Di dalam nih ada apa nih? Eta teh ngajakan nu kos kitu ngaran. Aya awewe rapi, jasa make jilbab, masya Allah, ini baju nage kahandap ngangsar, hebat jasa kan, lain lalagan hebat cek ulama, barang di dulu digigir, dibelah, ya Allah, digigir belah dia di luhur, di pingping datang kahandap dibelah, aja ku kiai di dulu kena bohong. Sia aja sama we batolol. Eta apa ngajakan nu kos kitu ngaranna. Ngajakan eta cek bahasa ahli munazarah mah. Man taqawwala biqaulin idda'a sihhatahu wa husnahu. Wa man tahawwala bihalatin idda'a sihhataha wa husnaha. Panjang cukup atuh sakitu ge. Komo ajunyana merek ke orang nomor HP tabatun. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Saya dari Jakarta Pak Kiai, baru saya ke sini. Ya alhamdulillah. Saya pengen ada apa? Doanya saya Pak Kiai mau nikah sama orang mana? Sama orang Lampung. Ente orang mana? Saya orang Jakarta. Calon orang Lampung. Kenalnya di mana? Saya main Facebookan kayak tolol. Dia kawin bae ieu main Facebookan. Encan dicek heula anak saha. Aju di ditudanya nakumaha. Salat nakumaha, ngaji nakumaha, turun nakumaha. Hiwan kita main Facebook, di Facebook langsung detika. Masya Allah. Oh, cekulatnya. Jadi ente mau kawin sama iya pantas aja kawinnya jurig sama jurig. Gue kagetan ya lagi. Apa Kiai? Ya jurig sama jurig. Kok bisa begitu Kiai? Emang saya jurig? Ya setengah jurig lah sebulan. Kagetan ya ada. Itu terus ngomong lantaran gue udah disebut jurig ya nanti senangan merenana. Jadi maksudnya ayahnya kumaha dah bejakeun. Sekolah ini kan untuk teman hidup selama di dunia. Harus tahu dulu anak siapa, sehari-harinya bagaimana, pendidikannya apa. Kan kalau melalui Facebook kan bisa aja. Dia, waduh saya keluaran misro lah. Amis di jero berarti kan. aduh lah. Ya karena kan ngomong di tinggal, ngomong di telepon aja. Kula masuk yang sedikit lo benu nggak bohong di hadapan kula bagi ngobrol kayaknya bagi kula telepon mangga oh iya kerja jalan saya kan kerja jalan tolol sih kerja hadapan aing di jalan goblok nggak bohong tukang buka udah boga apa emang 100% nggak bohong malu nggak bohong malu ya ntar sebentar lagi dah saya lagi sibuk ya kan ya tunggu aja ntar saya yang ngepel balik ya ini saya tak lah baturan saya Kiai itu ya masa tadi ngomong di jalan lah tuh gitu iya itu mah deres lain Kiai tuh saya maju seri baik kos tuh ayah baik kiai na kiai nggak bohong sarua
hambalaya lah mau bejakeun lah pokona lah. Nah iyalah muryapil asai walai awena picen gai wala tugarrabum ratun wada awewe nama ulah dipicen sosoranganan sarwiti zina jeung zaid picen jilid sarwiti dah jilid cuman dipicen nama dipicen dengan ulah sorangan komo kuari mah nya bisa make HP kan iya tuh datengin aja iya itu udah ada di mana? Di Lampung ini dibuang. Saya juga di Lampung ini dibuang. Udah kita ketemuan lagi yuk. Ayo udah kata atau papanggih deui nya. Geus babari deui. Kenapa kita dibuang ya? Mungkin biar supaya tenang kali kita. Ini HP teh yang kos sekarang ieu saya nyaritakeun lah pokona mah. Ya ieu boga HP geus. Ngariung bae ngabohong ngariung ngabohong tunggu sebentar enggak lama lagi saya di jalan pugu keur ngomong kene enggak lagi sebentar lagi amis ngabohong alabatan madu tah eueuh lain kene di dieu lain di dieu mah contoh doang wala tugar wala tugarrabu imra'atun wahda ulah sorangan kudu kumaha bal ma'azawjin balik bareng jeung salakina piceun mun nyana boga salaki aw mahramin atawa jeung mahram pan kudu make duit walau bi ujrotin sanajan kudu make biaya mun aya biayana mun teu boga biayana nyokot di negara di Baitul Mal urusan negara-negara kene painim tanah bi ujrotin lamun nyana embungeun make ujroh lam yujbar teu beunang dipaksa fil asah tetep amankeun ku negara sebab di negara aya Baitul Mal untuk menyelesaikan urusan-urusan anu sangat urgen lamun abid gai wal abdu khamsuna wallahu a'lam